Warahmatullahi wabarakatuh. Abi Kevin Faiza di kelas 11 IPS 4. Bapak sareng Ibu anu kusim kuring nepi ka hormat, sareng rancangan sedayana anu kusim kuring nepi ka cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun arang sadayana dugi katiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kompol di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Palawargi anu kusim kuring nepi ka hormat dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo arurang sadayana. Arang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Maresihan salira atanapi ibak. Bersihan kuku, ikat waos anu rutin, eta contoh anu disebat hirup anu sehat. Contoh anu sanesna micin runtah, ulah nyiduh di mana wae, batuk ataupun bersin, kedah nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajagi kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan supados manah urang ge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kapiatur kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.